Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhaffafatu lan utawi najis muhaffafah iku tathuru narima suci birosil mai kalawan ngepretaken banyu alaiha ing atase najis ma'al ghalabati sarta ngalindih wa ijalati aini halan ngilangaken ain najis. Sabada urang nyaritakeun najis mughalladhah ayeuna urang nyaritakeun najis muhaffafah. Anapun ari cara ngalengit ke najis muhaffafah nyaeta di mana urang boga pakaian kakenaan ku cikiih budak lalaki nu can barang dahar atawa nginum salianti cisusu inungna jeung can nepi kana umur 2 tahun dina ngabersihanana teh cukup dikepret ku cai sanggeus leungit heula ain najisna. Sarua pertama mah leungitkeun heula ain najisna terus dikepretan ku cai dan nu kaasup najis muhaffafah teh nu ti heula nyaeta cai kiihna budak lalaki anu can barang dahar can nginum salianti cisusu nu inungna. Disyaratkeun dina ngepretkeun caina oge caina teh kudu keuna kana sakabeh tempat cikiih jeung kudu walatra jeung caina kudu ngalindih kana cikiih ngan teu disyaratkeun kudu ngocor. Jadi mung salah kadar di banyur wungkul tanpa kudu ngucur. Ari dalilna ngabedakeun antara cikiihna budak lalaki jeung cikiih budak awewe nyaeta hadisna Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sanyanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kanu janten murang kalihna anu masih kene nyusu yundohu baulul gulami wa yubsalu baulul jariyati dikepretan cikiih budak lalaki jeung dikumah cikiih budak awewe. Saur Imam Qatadah ieu teh salagina eta budak can barang dahar. Kumatu lamun di mana ieu budak geus barang dahar maka eta mah cai kiihna teh kudu dikumah. Riwayat Imam Tirmidzi. Ngan nupang utamana dina ngabersihan cikiih budak lalaki nu can barang dahar salianti cisusu eta dikumah karena ngaraksa hilaful ulama. Sabab Imam Abu Hanifah jeung Imam Maliki ngawajibkeun dikumah seperti cikiih budak awewe. Nah ari kira-kira urang susah ngaraksana mah saruakeun we jeung mutawasitoh dina waktu ngumbah najis muhaffafah. Jadi ngumbahna cara teh dibasuh we dikumbah gitu. Nanti jadi masalah ketika eta cikiih budak lalaki nu can barang dahar pertama lamun kahampangan teh mah dina keramik atawa dina papan ta eta teh piceun heula ayeuna ngomong cai kiihna piceun beres eta cukup dikepretan ku cai di banyur ku cai. Tapi syaratna ngepretan teh maksudna kudu ngalindih tah si cai anu dipake ngepretanana teh kana tempat urut cai kiih tadi. Tak itu tentang cara ngabersihan najis muhaffafah. Wallahu a'lam bishawab.